Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Aisyah Fauziah dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh mangga urang sakseni warta salengkepna. Horeang seni daerah di Jawa Barat teh kacida eyeupna. Unggal daerah boga kasenian anu jadi unggulan sarta jadi aset nu bisa dijual keur kapentingan pariwisata. Kumaha warna-warni budaya daerah katangen dina acara Pekan Seni Budaya Jawa Barat 2013 nu lumangsung salila 7 peting nu nyaeta ti tanggal 7 nepi ka 13 September 2013 di Sabundaran Gedong Sate Bandung. Eta acara teh dialpukahan ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dina raraga Mieling Milangka Provinsi Jawa Barat anu kagenep 28. Ieu acara didegdeg ku ribuan panonton teh dibuka ku Wakil Gubernur nyaeta Deddy Mizwar. Dina pambagna Deddy Mizwar netelakeun yen seni budaya Jawa Barat teh boga ajen nu kacida luhurna sarta bisa jadi aset budaya anu payu dijual keur kapentingan pariwisata. Pamirsa mun sakitu anu dipikatur program Warta Sunda dinten ayeuna, simkuring Aisyah Fauziah amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.